hoyong anu siga kieu oge. Babaturan kuring hantu siga jalma-jalma anu kuring tinggali di media sosial. Hey bro, ngan lempang sorangan. Cikisan, abdi jantan sobat mareha tapi kumaha? Ya, bisa. By the way, nah ngaran anjen Nami kuring Bram. Bang gugup yang urang mah. tepang ngaran gue James dan James. Nuhun abdi putra. By the way, anjen kan dong naik pasar perang anjing tinggali anjen lebih keren. Nuhun. Ya, biasa. Oh iya, gue yang mau duit deh, lu mau nggak? Nya jalan deui. Kenalan tas kuring. Orang balik dirinya, Nuhun. Ya. gas. Bram, tas kami tak kapaman, tas di mana wae? Kumaha tuh? Abi para sibuk kira-kira kieu. Mana sudah kami? Apa ada itu? Ah, ya. Nah, kuring pagi deui. Kemarin kuring di Citra, nya si Bram balik jalma. Jangan waranehna, babaturan anyarna. Aranjeuna si Jana bener, keren-keren, serius. Gimana anjir papangi? Iya, kamari hari itu. Kan eta alasan jalma menonton kurang. Itu jadi alasan. Sangkaan mana bener, sejen pisan. Bayangkan pohon menan sobat kelaman. Antosan sahabat tinggal dia. Oh, iya. Kita Bram sareng ngalanjut. Kita jamin anu kamari sareng Bram. Eta tuh kamari. Aduh, sejen pisan dia. Eta satu si Bram. Ayo lagi. Akhirnya orang bisa ngamanfaatkan eta jelma nu polos wae. Mun urang teh punya boga duit, jang jajan. Hahaha. Nya bener mang pada oke jelema. Aduh, edan pisan. Teu disangka itu tangan pamit jahat pisan. Nya Argentina dua rarai. Antosan sana sobat Bram. Nya, hayu orang ngadengukeun. Iya bener nikmat itu dia. Kurang uang 50 tusuk tina dilon. Sandal jangan nu pol eta bayar eta. Haha. Nya kuring belum bisa dina dieu. Naon anu kudu digawe isukan? Stik hanta. Di abdi tiasa gaduh 100.000. Hei, ayo buru orang kudu ngerekam. Sampai benerna eta budak pulas eta atau sadar eta. Ngan nah anjeunna sadar yen urang ngan ukur nganggo anjeunna. Bro memang gampang dimanfaatkeun. Wait. Anu eta henteu gaduh pangaruh anu positif pikeun urang.
Leres. Kurang bakal pinu unggul poe. Kami bakal tuang-tuangan anu enak. Isukan, orang bakal nyandak drum di tempat orang biasa di taman. Leres biasa. Bram, maranehna saudara hayang ngamempatkan uring. Semuhun orang malah boga bukti. Jadi maranehna geus kitu ka kuring selalu dia. Apunten guys. Abdi hendak picanten dia ka anjeun. Anjeun geus halus ka kuring, tapi kuring keur kawas ieu ka anjeun. Ya, tunggu naon. Tapi hampura anjeun supaya lancar, anjeun hapunten. Ya, bakal hampura. Kuring jantan ceri. Ya Ibram, anjen main dari sore ieu. Naon? Biasa bro. Hapunten, anjeun ngan ukur nang kuring salami ieu. Hau geus babaturan. Ini kan normal, orang hilarian mangsa anyar. Ya.